mencari teman memang mudah, apabila untuk teman juga. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman juga. Banyak teman di meja makan, teman waktu kita jaya, tetapi di pintu penjara di sana teman tiada. Oh, mencari teman memang mudah, apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah, apabila untuk teman suka. Sesungguhnya nilai teman yang saling setia lebih dari saudara. Itu hanya mungkin bila di antara kita seiman seagama. Seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Itulah teman dalam tua satu irama selamanya. Itulah teman yang setia dari dunia sampai surga. Sahabat. Aduh, sahabat itu merupakan suatu simbol. Nah, kita harus bersahabat. Iya. Dimanapun kita berada, sahabat terus berjalan. Nah, kamu itu bahasa Sulama, kudu sahabat pahit sama manis, Sababja, sacilaka. Punten akan ngarewong sakedap. Ieu teh bilih aya penonton anu hoyong ningal lukisan Garut penasaran, mangga dihaturanan. Itu mau ningali karya-karyana ti badan kontak seni rupa Garut. Mangga dihaturanan. Pilih aya wae anu kabengbat ku si akang-akang ieu. Aya nu penasaran hoyong ningal seni rupa Garut, mangga dihaturanan. Terus diantosan ku ibu kepala Ibu Ike, mangga dihaturanan. Pilih penasaran ku Koja Simkuring mana? Iya itu seni rupa itu banget teh. Mana? Iya itu seni rupa ulah salah. Salah lukisan. Salah lukisan. Kumaha? Kan urang mal kuasa ruksak jadi kieu. Ya. Ulah mentang-mentang kuas rusak tapi surat-surat jadi seni. Lamun ku seni jadi alus. Benar halus. Pas tutona ya seni rupa. Surat tadi pampangkeun mahal hargana alus. Nah, itu mah gambar teh hasil karya. Kurang oke ieu pan 3 gambar. Gimana bro? Urang gambar naon? Hasil gambar alus mahal hargana. Sedang hargana di situ murah situ. Ulang-ulang kau urang atuh ya. Ngalukisna keur poek saya teh mah. Ya, Allah menciptakan jelema teh jeung kahayangna. Da Allah teh diuli cangkang atuh. Diuli naon? Diuli kaiman jeung ketakwaan. Aduh. bener-bener. Contohna Mata surat-surat teh naon ayeuna deui mah? Hari tahun malu surat-surat Berharga. Ai itu teh mana mah teu nyakola atuh. Teu nyakola mana mah. Sekolah. Ari sakola mah penting pendidikan ngarannya kumaha cara lukisan anu alus. Ari saya mah butuh teu butuh sekolah teh. Pendidikan penting. Tingalikeun maung di leuweung. Nah, Teu sakola. Boga
gelar Raja Rimba. Wah, Mau teh. beuki gede belangna beuki alus. Sok maneh sakola Teu biasa. jadi profesor. Nah. Profesor aduh jeung maung lumpat saku maung mah. Nyatu. Ari profesor Udah. teu mau mah bakal lompat. Teu bisa sabab hasil sekolah mah geuningan seni rupana, seni lukisna. Tah eta naon? Oh, sok ada tukang ngalukis aduh jeung maung da lumpat saku maung. Nya heuh aduh. Mana? Pada kira-kira mah nya atuh. Profesor jeung eta. Berarti maung teh sakola dipikasian mana teh? Lain profesor atau ngomongna profesor. 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 Nah. Da urang mah teu bisa nyebut profesor atuh. Ya, ari kalanceuk ka dulu ulah dikitu-kitu. Temenan nu jadi adina tah. Mana teu sopan gitu. Tapi ku sakola. Tapi ada sopan satu teu dipake. Ulah dikitu-kitu atuh. Urang dulu mana mah. Mana dikitu-kitu atuh. Urang dulu teh gadang teh. Ya, encek agama teu meunang sekali-kali ngadegungkeun sirah budak yatim, ulah teu Teu budak meunang. yatim. Hah? Ulah teu budak yatim. Nah, cirina budak yatim. Ulah boga huntu urang mah. Boga pulsa. Non Teu urus. meunang didegungkeun wah. Harunya tah lamun dikieukeun meunang tah. Temeweo. Halus juga naon tah. Siga naon? Siga pemain sinetron. Naon? Dina judulna babi ngepet terjalin. Aduh, ngomongnya. Nyanyi. Nanya. Sambil bapak-bapak dan ibu-ibu melihat Nya. hasil Hasil lukisan atau lukisan. Juga Ieu pernah teh penonton. judulna ge rupa-rupa seni rupa Seni rupa. karut. Nah. Mata karupa ayana aya seni rupa. Benar. Oh, Jadi aya jeruk garut. Jeruk garut. dodol Aya dodol garut. Doma Garut. Tapi domba garut jadi seni. Hah? Jadi budaya. Ya. Ditingali dina kontesna. Ya. Aya kontes laga, aya kontes daging, Ya. aya kontes rupa. Dari mana mah gimana domba garut teh bagus kering atuh. Heeh, atuh Doma Garut mah Ada halus. mana Candi Paraban? Doma dol Nyanyi, Garut nyanyi. tabogna. Ya, nyanyi. Sok, sok, nyanyi. Yo, nyanyi naon? Budak jalanan. Budak jalanan. Ayo. Halamun. Ikutian. Tepuk tangan. Goblokna mana goblok tepuk tangan ya. Sebatur mah kuring teh budak jalan gawe pukul amen dina kandaran sabenerna hate rasa nalangsa sabab hirup tagak daya walau teu apa hirup jeung deui duka di mana Babarengan sauyunan jadi asik saat nyanyi Sabtu sore sok tagiur hate ngarep-ngarep datang kandani satria di mana aduh di mana ieu kuring teh asana kumaha aduh kumaha nah kumaha ieu kuring mimitina Berenyit. Oke, barengkeun. Berenyit. Nugeloge barogoheun. Mimiti harga diri, nepi ka kahormatan, di murah marengan melon ekstasi. Mimiti harga diri, nepi ka kahormatan, di murah marengan melon ekstasi. Iya Papari abdi pituduh Dari mana kolot abdi teh ayana
budak jalan gawe ukur ame dina kendaraan sabenana hati ngarasana langsa sabab hirup tagap kaya kolot apa dirupna jeung deui tuh kadimat babarengan sauyunan diri asik saat ngaji Sabtu sore sok tangkihur hati harap-harap datang tandaning sakia di mana aduh di mana nya di mana ieu kuring teh asalna kumaha aduh kumaha nak kumaha ieu kuring mimitina Berenyit loge barogoh oh gitu kelo berenyit geloge kokohon berenyit geloge harayangun berenyit loge harayang kasihan deh lu tadi musikan mana namanya nu gelo bekieu na tuh Lugelo mantai kumaha teh tungtungna teh atuh tungtung lagu salah ya tungtungna atuh salah salah ge horoyongeun salah salah atuh berenyit nu gelo ge mudah-mudahan carageur kitu ay mane nom berjit cek abdi kumaha tadi mana mah salah berenyit nu gelo ge barogohon salah eta teh mun abdi teh ngawartosan ka aya kuduna kumaha kadang-kadang kieu berenyit nu gelo ge mudah-mudahan carageur cek abdi salah kumaha berenyit nu gelo ge barogohon salah kumaha atuh kumaha hadieu kumaha teh kumaha atuh di wartosan kumaha kuduna nya kadang teh berenyit nu gelo ge carageur ari itu kumaha situ mah berenyit barogohon salah salah hujan mohon abdi teh ngawartosan ka teh ngawartosan ka teh lu aja kali gua mah enggak iya berenyit nu gele nusan nu teh gelo nu gele Mari iya atuh bari nyakan ya lamun nyanyi kira-kira urang tiluan hayang sabuk sing sarua atuh sing akur mata lagu teh sing bener mana make nyokot lagu si ieu atuh jadi lagu mah lamun hayang geuna teh nyokot teh akor teh kabeh tina G langsung kena hu jadi G hu naon teu dahan atuh man aya jangan lamun hayang tereh beak tina A bener kena naon langsung kena bis jadi abis ikan cucut di laut naon artinya dilanjut jalan-jalan ke Ciledug naon mana yang belenggu ikan hiu naon hayu ikan asin naon pangset euy nyak eta tuh ayo Bu Marcel gimana musrik siapa musrik naon musik si betes lain musrik atau musik AA musrik hewan komodo naon bodoh ya Bu Marcel yo iya lah mau nyanyi kudu nginum ka waktu ngoyang ka zaman tah naon ayeuna atuh nyanyi teh sabab di ditu penonton teh anu sabab kada lagu ayeuna sebutkeun di dia teh isi bakal aya iya gitu panggil aya seorang mahasiswa di dia derok derok naon panggil anu nyanyi derok oh kali-kali mah deping atuh hah deping tebing naon make samping lain ieu mah derok atau derok. Oke, hadirin yang berbahagia, selamat malam dan selamat wayang kieu. Geus sebut malam alus. Oh iya,
Kita panggil saja artis dari kota Jakarta. Siapa dia? The Rock. Kalau panggil Oma siapa? The Rock panggilnya. Hah? Ini dia The Rock. Oh, masalah ngomong The Rock. Oke, hadirin yang berbahagia, rupanya ada kesalahan teknis. Kita panggil saja artis dari kota Jakarta. Siapa dia? The Rock. Lagu kalau Maggie Jet. Hah? Kalau Maggie Jet The Rock. Salah wae belum. Salah wae mana atuh? Gitu eta mah. Lagu hari pun kumaha petan kaharep. Kahana umuran main malam koyak kieu. Aya nu bolot. Kakarawe. Ari mau batas sebut alus. Kakarawe emang manggih artis gitu. Naon? Munut mendro. Balik kasih Lain balik ke sini. musik. Oh. Yo sakit kepala entok diri sila. Pegalino. Yo dari entok pegalino. Pegalino. Mas Hafid. Oye. Malam ini ku sendiri, tak ada yang menemani, seperti malam yang sudah hati ini semakin sunyi, tak ada yang memiliki seperti cinta ini yang selalu Maya, jangan kau tinggalkan diriku. Maya, sepi tanpa kau di sisiku. Aku tak rela berpindah tangan. goyang ini mah, Aku tak rela goyang urat, berhaluan. Anissa Bahar. Aku mau Goyang begitu. menyayangimu sampai mati pun ku ingat kepadamu. Sampai mati pun ku sayang kepadamu. Tiup arende menangkan direnceng-renceng Mos biasa dailah harno pada kondak kusalalea Bila saatnya kau datang lagi, ku mengharap dirimu kembali. Aku tak ingin kau pergi lagi, tinggalkan aku sendiri. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Tuhan kirimkanlah. Nah, betul kena tungtung lah ujang. Tengah tungtung lah tuh. Lain Tuhan kirim lain burhan Tuhan. Tuh lu tadi Tuhan kena. Mana burhan itu? Burhan, Lain buruan itu. main buruhan Burhan, Lain Tuhan. Burhan, Tuhan Burhan, atutu atutu, ahan bahan, Tuhan Burhan. Nah, cepian tinggal burhan. Tuhan. Bisa dengan meleset itu ya Tuhan ya mah. Lain meneribut ke orang, Nah, penonton langsung kata foto sing jeletrek. oh kumaha kumaha? Cenah koma nu ngais budak, Ah. meneribut
keur sare. Kumaha macam? Tuh cenah aya bapak maneh keur nyanyi. Kasaha eta kasaha. Hah? Kasaha. Kang Abi. Kumaha? Cenah udang-udang cenah aya bapak maneh nyanyi derok. Saha eta teh? Cek penonton. Kasaha ka budakna? Kang Abi. Oh kumaha cenah? Cenah udang aya bapak maneh cenah keur nyanyi derok. Saha eta? Ih, cek penonton. Kasaha? Kang Abi. Kumaha nyariosna? Cenah udang aya bapak maneh cenah keur nyanyi derok. Saha eta? Saha eta? Saha? Cek penonton. Kasaha? Kang Abi. Kumaha nyariosna? Cenah aya bapak maneh cenah keur nyanyi derok. Saha eta? Cek penonton. Kasaha? Anu gelo. Arenanya sekali. Oh, ini pusing. Nya sekali ka kuhulun. Kumaha? Sabi teh nu nanya teh. Anu eta teh. Ibu, Kumaha cenah? orang teh nyanyi. Heeh. Si ibu teh mau budak sare budakna digeuingkeun. Itu cenah bapak maneh nyanyi derok gitu. Itu? Ka maneh? Ka urang. Ibu. Si ibu. Kumaha? Si ibu teh mau budak, urang nyanyi. Si ibu teh. Terus kok budak digeuingkeun budak cenah bapak maneh cenah nyanyi derok. Cek si ibu. Nya, Kasaha? ka iblis. Sarwana maneh mah. Nuy. Penonton mah ear, reta urang, kana baja urang, reta Mang Dede, reta Mang Nunuy, reta Mang Awa, boga sisiniran, Naon cenah? buah semangka, buah duren ka urang. Enggak nyangka Mang Awa keren. Lompat kan itu kan leutik. Iya. Buah semangka dari Maerot. Enggak nyangka Mang Dede peot. Lompat ka itu ka tukang organ. Dipewatkeun. Mana sarua gitu. Tukang organ puas semangka udah mateng. Gak nyangka Arif ganteng. Tukang kenang puas semangka buah pepaya. Gak nyangka tukang kenang gaya. Iya urang atuh. Oh mana. Urang dah sarua hayang samangka. Oh no. Puas semangka buah kencur. Gak nyangka Mang Nunuy hancur. Buah semangka dari Batak. Naon? Gak nyangka sia botak. Kalau ka urang meni hancur maneh mah tuh. Buah semangka, buah delima, buah rambutan, buah kedongdong. Artinya son. Rujak geunah teh. Sok mana buah semangka yang sok. Hai. Buah semangka buru. Buah semangka. Naon? Barade yeuh. Nah, bisa tuh. Iya. Ya. Urang laguna Biwa Derok. Ayeuna mah lagu eta laptop. Hah? Laptop. Bisa mana gitu? Bisa. Jangankan laptop, sok laguna ke saya. Naon lu? Apa Letok. kudu apa? Kudu apa? Lamun urang resep pena musik kudu apa nu nyeuna? Nah gitu dirinya apa? Dina band aya Iron Jazz. Anu kabeh nyeun teh tukang ngaput. Naon hubungan eta teh? Sok ayeuna Iron Jazz. Yes. Tina Jazz teh. Jangan. Bener. Lamun rock. Lamun rock, tina rock. Tina rock, tukang ngaput nyeun rock, ngitakeun lagu rock. Lamun pop. Pop heula mah ya sana pondok teh. Tukang ngaput nyeun eta. Pop. Aya pop. Aduh. Lamun dangdut. Tah, saya mah bisa. Mah bisa. Pacok. Lamun dangdut. Dangdut. Naon dangdut sok? Tukang ngaput keneh. Iya. Itu tukang ngaput keneh. Naon? Cik naon? Dangdut. Ya. Dena ganti kucing. Dangdut. Dena ganti kucing. Mana mah tell me. Mana gitu atuh. Kakak apa ngihuy? Tah ieu nyangka ka tukang ngabut. Masudon wa. Nah, kumaha? Teu meunang. Ya udah musik Ayo dangdut mah dangdut teh. Sok. Oke. Kita panggil saja. Titik sati letoy. Hai. Letoy tuh. Kiretoy. Sindang. Laguna laptop. Letok atau letoy? Letok. Tepuk tangannya mana yuk? Ya, oke terima kasih. Duk dirubuh letok. Ayo orang udah artis, kamu lihat kamu kudu make penari latar. Ayo urang bejana lah. Gaya lagi kaluhur. Oh, Suku jengkel setik. Leungeun kaluhur kieu. Tah, urang kaluhur setik. Hah? Luhur leungeun kaluhur setik. Dipuingkeun. Tah ieu mah limoh lambe. kok gerakan aku sarua atuh. Latar-lataran.
angin yang mengembus mesra yang kan membelaimu cinta. Angin laut di Tanjung Baru bawa obat antarkan budak kasih tempatnya para wisata juga para remaja di pasisir kaler kota Karawang tempat ulin kali pemandangan nu daratan mari marawa impian papasangan yang silih sepampangan di Tanjung Baru nyimpan rasa katresnan di Tanjung Baru ngaitkan rasa kasih di Tanjung Baru mageun rasa kadeudeung di Tanjung Baru nampakkeun rasa kasono. Laut di Tanjung Baru bawa obat antarkan budak kasih tempatnya para wisata juga para remaja di pasisir kaler kota Karawang tempat ulin mariningan pemandangan mudah datang bari marawa impian papasangan yang silih sepampangan di Tanjung Baru nyimpan rasa katresnan di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasih di Tanjung Baru mageun rasa kadeudeung di Tanjung Baru nampakkeun rasa kasono di Tanjung Baru nyimpaikeun rasa kanaan di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kasih di Tanjung Baru mageun rasa kadeudeung di Tanjung Baru nampakkeun rasa kasono. Nanti mulai kode berbiasa ge. Amun ujang upami aa nyarios nyanyi namanya kieu teh atos aba-aba atosan. Atosan kieu teh. Geus kahormatan geusan. Atuh sing Wah, suci. kieu wah. Naon wa? Sancal urang ngajengkeun Ya, sabab bayarnya deh. Urang selanggeula. Selanggeula nya Naon can we? Putarian. Alhamdulillah. Kalem borelah mah masih kena. Masih kena ya? Geus tarian. Ya. Oh, urang kana heula. Oh gitu? Ayo naon can we? Urang panggil heula. Saha? Mama Sauda heula. Saudara. Mangga, tadi ibu eta ibu MC. Hah? Iya, langsung aja nama nanoy. Langsung. Sok cenah tadi nama lama. Ya, Keprok heula.